anu kusungguing di Pihorman Pangarsa Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Sofyan Yahya MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarramin, jami'ul duyub alladhina hadaru min baladin ba'idin min Singajaya, wabil khusus pengersana Al-Mukarram sesepuh pondok pesantren naon namina teh Nurul akan kali itu sarang para kalau dipengker kenal ya teh para bodyguardna ya agang kali itu dijajabkan ku para bodyguardna ya. Oke, Al-Mukarram kersa ajinan anom di Singajaya mah ketinggalan ajinan anom upami di NTB ATGB Tuan Guru Bajang wargi-wargi sadayana jitum ahlan wa wabakun sahlan ngahaturkeun wilujeng sumping dia kapandu anu pan sisi kotakna lagi tekan kali kaler tol kota Bandung kali kedulun tol Kabupaten Bandung. Jadi anu di itu kota pan sisina di sisi kota. Satu maha anu parantos diuningakeun lemek ku kesajenan anom eta abdi jadi gagah ayeuna. Naon sababna? Sabab singa sudah bertekuk lutut di hadapan orang tiga dewa. Dia tahu ayeuna make soreang-soreang gitu naon teh. Berarti singa bertekuk lutut ulah gagah meunang ayeuna malah. Kan dia abdi kawakilan kupun anak ini. Haji ade kali pojokna anu kahiji mengatur keluri jeung sumping atur nuhun kana kasumpinanana upami ngaraos salam kesajenan anu panambianana kirang sae dengan lain salah kahaji salah nasib urang Singajaya sabab tiba heula geus nyiapkeun hayana hormat tamu teh tapi ayatna sapertos ieu eta mah salah di ade eta mah salah nasib urang Singajaya digana kunut ka kaberangan eta. Nomor kedua sakumaha anu diuninakeun ku kesaean anu janakeun pun anak sanuna abdi atas nami pun anak yang haji ade nampi ajeuna sagala rugina bahkan moal disaha-saha di ayeuna kapayun tuang putra teh bakal janten putra abdi sagala rugina moal dibenten-benten. Masalah kekenakan kersajenan anu kang haji kenal-kenal di dia loba hayang kain ajengan balik kayak mawat omuker baik mah dibere wakil segala ya di segala ayat tapi sakumaha anu sok diuningakeun ku akang di pesantren eta di Singajaya ulah sok nolak pamere sebab doraka. Jadi anu pertikana mah mau diwikeun deui ampihan we. Ini pakai tau kan dia yuli aya nu kakantun jajakeun deui. Aya eta begitunya orang kieu lewat. Nah haturkeun jazakumullah khair. Mudah-mudahan ka rezeki uang putra anu dikanak digadeunkeun ieu masih janten bekal rumah tangga dua. Anu terakhir sakali deui kesajenan anu sareng Kang Haji mah di Tigolewah aya paritos kuat agak bahkan wara
kalau kesakuan adat rekan walah teh adat dewekun agama nikahkan teh kesesat teh awis teh apa ya 100 juta sejutaan 600.000 kepentingan karena ada menteri agama 600.000 gede nama kalau kayak sebab berbeda terbuka kaki asal ayat 2 mempelai ayat 2 saksi ayat wali dengan hijab kubur pakai mahal selesai mengariwukan kajian kan kita di seragam kalau kawin di yang di seragam nomor kedua anu ngariwukan kayak ibu-ibu teh nomor guru kanon dilaku di Muhammad Saifullah yang tidak balik nikah nu ikut dulu nata guru kanon di Tamahat haris di Panyangan belut di Jorak-Tarik kita tak ngariwut kita pakai penting ngawin ke jelas guru kanon tak ngaruh satu Sabdullah untung ke kang ajabe jasa di bangkal kadina ia orang Singajaya teh bagi ngage naon teh penser teh ngage penser kita berikannya secara kader dan ke jalan macet ya dua sarakin hatukin jazakumullah khair nampi karena segala rupiah anu partos dimingakeun sakumaha al mukram anu partos dimingakeun kan bawa kita pada sareng qadar dengan daun Allah matas kutumil waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardh illa fi kitabin min qabli an nabraha bujur-bujur rinan urang daun anu murah siki jabong anu gerbong sadayana pantos diatur rumah kawasan anu mawi gempangan urang bina dinten dia teh pantos ayat di rumah pantos ayat di rumah mudah-mudahan masih jantan rahmat bagi masih inayah kami kedua mempelai bagi kabar kami para kamu anu lengkap di Singajaya doa Rasulullah doaul musafir mustajab doa anak orang Singajaya ketika kabar usaha panjang adanya kan tersangka kita Jakarta kita salah panjang Singajaya baru salah panjang maka kami ingin harus dengan amat dengan haji hari itu Singajaya karena langit disebut ucapnya salah panjang sekali dengan hatukan jazakumullah khairah wiruhin kasadayana mudah-mudahan Quran sebagai rahmat sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala hadakumullah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعده warga sadayana sang al-mukarram kesayangan Ahmad Mubarak anu paling babari teh mapatahan batur ngana sehatan batur mapatahan sorangan mahese tapi kita saya besar khutbah nikah mapatahan batur tidak naik lebih ajian anom luka di sini dan pula pun mapatahan panganten bahasa nanti ngaruntuh raos kakutina naik tapi balik makanya makasih aja pemedikannya nanti tidak gitu kan anu lagi paling bawah di tema mapatahan batur tapi tidak dimakan YouTube tulis kaset Pak Haji bagi ngaduhikeun amanat Allah dauhan Allah di rumah tangga kunna libasul lakum wa antum libasul lakum istri kedah janten angyan pamegat kedah janten angyan istri naon maksudna hidup duaan kudu bisa sini tuntutan kekurangan geus dimana engke cara hidup gaduh kakirangan tutupan kubojona kasih dimana bojo hidup gaduh kakirangan engke
tutupan ujar ogetna. Jadi anean teh anu tutupan orang anu ngajarkeun begini oma ulah sok silih bejakeun kakurangan. Nomor kedua, dauhan para ulama kun kaliyadain wala takun kal utumain. Gelis kaset hidup rumah tangga teh kudu jiga dua leungeun. Ulah jiga dua ceulik. Cepil teh ayat dina maskaka ngahiji didinya tapi saumur-umur tara silih tulungan tara silih ngomong. Kita wir kan? Kita wir kan pasti dibonewat teh. Kalau bae tidak itu hidup mah rumah tangga kudu jiga dua leungeun kasep. Kumaha leungeun tinggal ku hidup panangan mata sisirikan. Reungit cocok anu katuh habak nu kencan leungeun. Ageul anu kencan nu katuh tadi ditah dodag garo. Da hidup engke pagawean di imah teh kudu jiga kitu. Ulah sok silih dudukeun, ulah sok hiri-hirian, naon doraka masih lamun lalaki rumah wadah. Kira-kira yang anom doraka moal. Ulah silih sengkeun tah. Naon doraka mah lamun lalaki sasapu di imah. Kun kaliyadain wala takun kal utumain. Nomor katilu ieu tukang sawer. Duga ieu ketua penelitian di sawer moal ya. Di Singajaya upami gawer kan eta tukang saweron pan sok beda di Batur gawer teh enak nok hiji padahal berarajuk 100 atau guduna mau mandok teh sakitan ieu mah hiji bari ditemong-temong terus kitu nok hiji teh kalakuan tukang sawer teh balik teh dieudinya tah betul diasungkeun kana sampean panganten pamaget tingkat kasep keur nok jadi ramah ditingkat begitu kadahar we maka kita harus sepeun mabina dawuh ti rasulna tapi kuat di zaman rasul dawuh hayang nok dina hadis sebubuh naon maksudna ieu kersa dengan anom ke tukang sawer geus kasep hidup rumah tangga teh kudu jiga nok teh tapi di jerona dua rupa aya bebeuna aya bobodasna eta nu paling di bobodas teh geus kasep teu sarua teh eta tah bisa umur-umur tara sehat rapi we tah hidup rumah tangga teh kitu suhunan hiji di lebetna dua aya istri sareng pamaget moal sarua nu hiji urang Singajaya nu hiji urang Sinangkalan pajauh-jauh tah bunyi-bunyi anu benten ibu Rama anu saibu saramage terkadang tara sarua tapi tugas kita betah kudu jiga nok kumaha cek tukang sawer cobi ajengan cenah upami nok teu aya bobodasan ditingkatkeun nu konengna we hungkul ngayur nok naon tah di Singajaya begitu nok katinggalan di Gonewah mah nok katinggalan teh bau moal payung kana duit moal jadi anak rumah tangga jiga kitu tah geulis lamun salaki popolotot pamajikan ngekeprek katinggalan tah isuk-isuk pasir lohor silih carekan asar silih laknat maghrib rungkat ringkit subuh balik deui geus RT teh di kamarna teh katinggalan ke rumah tangga bersama di kalang jiga mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin juga mengucapkan terima kasih untuk Indri Makeup panitia Paratik Tahun Cai Raja Mandala Berkah Sarana Pesta dan Negras Arabic Band. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, jika ada hal yang tidak berkenan. Tiba saatnya kami menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi